Assala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedat ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun katos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 37. Ya karya Mang Nyarira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Tunda anu kacarita urang ayeuna malikan deui waktu katukang nyaritakeun Asep nu masih ditawan di leuweung larangan masih ayeuna bari dina kaayaan keur kapiuhan teu inget nanaon sedengkeun di antara Asep nu keur kapiuhan aya katingali 2 jirim nu masih kene ragot tarung begalan pati tapi tetap aya nu tarung teh kaayaan saimbang jeung sakali sewang nyorang tatu terus rubuh hudang deui teu sakara kara nya harita Sidur Gala jeung Nyi Boros watingkir jirimna terus ngeletikan laju wae ngambad balad tentara silumana di golonganna masing-masing sarta kadenge sora-sora pating galarem disilih ku sora silih tarajang rahayat siluman anu sarakti jungjeleng ngaradu kasakten masing-masing. Hiuk wae buta balad durgala keur ngamuk nguak ngawik gadana mangrupa pakarang ampuh seak. Hiuk wae anak buah Nyi Boros watingkir aya nu ngagoak akibat kabenangan ku gada musuh. Huluna nepi kabitu les wae jirim nangiles balik deui ka nagarana. Tapi pihak si Durgala mah kitu oge sarua teu jarago kabeh atuh aya bae nu kabenangan ku pedang musuh nya huluna baruntung lantaran ku sabetan pedang. Nya sarua jirim nage ngaliles tepupugu balik deui ka nagarana buta Semar jeung buta Hejo. Buta ireng teh tundukan eleh kabeh sirahna baruntung terus wae baralik kana garana. Nya lebah dieu bisa ka Bandungan kumaha akalna para siluman mun hayang musuh eleh teu hudang deui iwal ti kudu huluna cenah nu kabenangan sabab waruga nu sejenna mah geus tatu teh rubuh ngadon harudang deui teu sakara kara. Nya si Durgala teh muir kegendir rek dipake narok Nyi Boros watingkir kituna teh sina bencar tapi sabalikna Nyi Boros watingkir oge teu eleh geleng harita keur nyekelan hiji pedang anu panjangna
meh 1 meter leuwih gedrena oge hampir 10 jengkal dari bahana ge oge kandel. Nya si Durgala teh jeung Nyai Boros watingkir sarua hebatna hiuk-hiuk wae gurilap barentang kadenge sora tong terangna kesit tur parigel ngayonan gerakan musuh pedangna Nyi Boros watingkir ambles kana beuteng si Durgala ngan atuh orokaya kegendir si Durgala oge ngahantem kana dada lawan nepi ka hancur bubuk jeung jantungna. Alah, aduh, jungkel wae ngagedebut. Si Durgala bari nyabut pedang musuh nu nanclep kana beuteng harita ngager tarik jeung panjang. Jungkel awakna ngajarungkel teu usik deui pon kitu deui Nyi Boros watingkir sarua awakna ngajungkel bari ngagero panjang lantaran dadana hancur terus teu usik deui ngababengkang dina luhur lemah. Tapi dina kaayaan keur kitu teh Mama Kiai Halimi jeung Nini Mawar narepi ka eta tempat kalayan duanana bisa ningali kana kaayaan nu keur lumangsung di eta tempat jeung ningali Asep. Dina kaayaan keur kapiyuhan teu inget deui nanaon Nini Mawar teh gancang wae nyarita ka Mama Kiai. Enggal Mama bebaskeun Asep mempeng musuh teh nuju tarung perang campuh. Sumuhun ini sumuhun ceuk Mama Kiai kituna bari gentak wae muru ka Asep nu keur ngalehleh kapiuhan tadina mah rek terus wae dibebaskeun. Ngan atuh orokaya karek oge salengkah maju ngadadak aya hiji karembong sutra koneng ngolebat terus ngahantem kana dadana Mama Kiai datangna meh teu kanyahoan hiuk-hiuk wae kolebat jebret jengkang gedebut sebrot Mama Kiai badana ngajeleng ka tukang kituna teh tarik pisan bari badana nyebrotkeun getih. Celek wae dina lahan kosong tembong gening Nyi Blorong pancuh kituna bari kakerot nahan amarahna. Maneh teh bener-bener lancang Kiai dipodaran siah ku aing ceuk Nyi Blorong nunggeus rek meta harita leungeun katuhuna di kajauhan kituna teh rek ngadudut jajantung Mama Kiai. Ngan orokaya Nini Mawar ge teu cicingeun harita jirimna geuwat wae kahareupeun Nyi Blorong anu ngaranjug kaget jeung reuas. Ibu ceuk Nyi Blorong ka Nini Mawar anu jirimna geus robah jadi Nyi Roro Kidul anu make raksukan sing sarwa hejo. Anggatri kumaha ari hidup teh hayoh bae ngaganggu ka bangsa manusia. Ibu moal ngantep ayeuna mah Anggatri ibu bakal weleh datang tur ngahalangan karena setiap tindakan hidup anu salah. Cug geura balik ka ditu Anggatri bawa anak buah sarta eureunnan kalakuan jahat teh ceuk Nyi Roro Kidul kituna nitah anakna balik ka
karatona. Sedengkeun Nyi Blorong hatena jelas seber kudu adu hareupan nung jadi indung teh. Sanajan ari nafsu mah aya tapi manehna mikir dua kali nya samemeh ngalakukeun tindakan si Durgala alias si Butahejo jeung Nyi Boros Watingkir anu tadi paeh sakedeung teh terus wae hudang deui tatuna balager dadak sakala harita pating rarengkog tetulus mindo deui tarung sabab katempo didinya aya dua ratu keur adu hareupan. Nya Nyi Boros Watingkir teh malah wae mere komando ka anak buahna nu kabeh manu masih hirup teh gancang wae naringgalkeun patempatan lantaran cenah aya sora bapana nyarita ditujukeun ka dirina kituna wae les wae Nyi Boros Watingkir jeung anak buahna lusles ninggalkeun eta patempatan. Nya sarua ti pihak Nyi Blorong ge sarua geus teu untupan kudu manjangkeun urusan mah sabab indungna ngadon datang ngahalangan kana niatna. Nya si Durgala oge jeung baturna oge nu masih keneh hirup teh ninggalkeun patempatan ku Nyi Blorong pangheulana jirimna ngiles ninggalkeun eta. Nya Nyi Roro Kidul teh ngahajat dangudag nu kabur sebab cenah pikirna mah mata kabur oge musuh lantaran geus teu untupan adu hareupan jeung dirina. Nya Mama Kiai Halimi hudang lalaunan bari meunarkeun bajuna nu kalotor pret-pret tali nu meungkeut awak Asep kana tatangkalan teh pating jareprut pegat sabab ku Nyi Roro Kidul ditunjuk ti kajauhan tali langsung paregat ditebus ku hiji kakuatan nu jarakna ku jarak jauhna Nyi Roro Kidul teh ngarupakeun warna sinar hejo nu bijil tina curugna. Asep nu masih kaayaan kapiuhan tembong rubuh nangkuban dina luhur lemah nya geus kitu mah Nyi Roro Kidul teh manggut ka Mama Kiai terus nya rita. Mama mangga gera candak ieu murang kalih teh kalayan sakumaha nu tos dijangjikeun ku abdi ka Mama. Wireh abdi sayagi kanggo ngiring ngaping sareng ngalatih Asep supados janten jalmi anu ageng harkat luhur darajatna Mama oge seueur anu mika cinta mika resep ka anjeunna sarta ayeuna mah mudah-mudahan wae anjeunna bersih tina pangaruh bangsa siluman anu keukeuh kudu mika cinta sanes kodratna kersaning Gusti abdi sareng Mama sasarengan tiasa ngalatih jasmanina sareng rohanina kaeta murang kalih cek Nyi Ratu Kidul kituna kalayan darya bangsa cumarita sorot panon mungguhing nabongkeun sikep nu adil tur wijaksana dina mangsa dirina ngolah nagara siluman satu tas etapa eureun jadi manusa. Mohon mangga Nyimas mangga nanging kahade nya salira Nyimas teh bilih ngaraos katalian ku hiji janji antara ieu murang kali
omatnya muga we sing bersih paniatan salira anu sejak mikanya ka ieu murang kalih teh ulah karena hoyong dibales ku rupa-rupa syarat cek mama kiai kituna teh pepejeh jeung sakaligus nolak mun seug Nyi Ratu Kidul ngayakeun syarat. Oh, sumuhun moal mama sing percanten ka abdi, bet abdi sareng mama oge panan taya janji nanaon. Ieu mah mun abdi wae hoyong tutulung kanu butuh kasasama makhluk anu sami diciptakeun ku Gusti Yang Widi. Abi teh sok sanaos laras siruman, tapi abi teh teresep we ari nyasarkeun mah kasasama hirup, khususna teh ka bangsa manusia kitu manawi mama. Mangga mama, salajengna mah telangkung mama eta mah. Eta murang kali bade teras dicanda ka mana mama? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ari kitu mah Nyi Mas. Nya mama ayeuna mah bade teras wae mulih. Mulih ka pasantren bade nyandak ieu Asep. Oge nuhun nya seatacana. Sarira kersa maparinan ilmu ka ieu murang kali. Muhun sami-sami mama sami-sami sarta mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa dipatepungkeun deui. Mudah-mudahan bangsa siluman anu ngaganggu ka Asep karapokeun mama moal wantun deui ngaganggu tah kitu. Nya gancangna harita Nyi Roro Kidul jeung Mama Kiai ngangku Asep. Terus lalempang mapai jalan nu lempeng ka belah kidul di mana tempat eta teh aya dua buleudan sirnar warna bodas jeung hejo di tungtung jalan. Mangga mama wilujeng kantun cek Nyi Ratu Kidul harita pamitan ka mama Kiai. Mari manggut sedengkeun mama Kiai oge terus males tetepan Nyi Bloro Nyi Ratu Kidul bari ngawalon pondok. Mohon mangga Nyi Mas sing salamet. Sanggeus kitu mah blus wae Nyi Ratu Kidul mimiti ngalengkahkeun sukuna kana eta bundaran sinar warna hejo sarta jirimna telus ngiles wae kateureuy ku sinar hejo. Nya Mama Kiai oge harita sarua bari mangku Asep terus ngalengkahkeun sukuna teh kana buleudan sinar warna bodas teh langsung ngiles taya tapak-tapakna acan. Urang tunda heula anu kacarita ayeuna urang malikan deui nyaritakeun nalampahana Nyi Boros Watingkir nu kapaksa mulang ka karaton harita keur nyuuh wae kana lahunan indung bari ceurik ka nyenyerian sedengkeun indungna nyaeta permaisuri kilat. Permaisuri ukur bisa ngupahan jeung ngupahan wae teu bisa langsung nangtukeun sikep lamun teu diidinan mah ku Raden Purajagat nu tembong keur paronga huleng. Nya manehna dina kursi singgasana bari paromana bangun ngemu kaambek para ponggawa karajaan jeung patih katut prajuritna ngareluk kabeh sabab sentar nempo rajana mun ambek mah sarta telila
Raden Purajagat kadenge nyarita sorana mungguh handaruan jeung semu ngagerem. Boros watingkir. Nah, teu bisa hidup teh nyiar calon pisalakieun ti bangsa urang deui kitu. Ulah keukeuh hayang ka bangsa manusia anu meh bae hidup cilaka balukarna anaking. Ceuk Raden Purajagat kituna bari melong kana tonggong anakna nu beuki narikan ceurikna. Wayahna ku ayana kajadian bieu nu beh karandapan ku hidup nandangan lara mangka hidup teh daek teu daek ku ama dijodohkeun ka anak siluman genderuwo deui putrana Raja Talowengkar anu katelah Raden Burak Ireng anu ngawasa Batu Gede deket Walungan Cirahong. Tah ku kituna rek satuju rek henteu hidup kudu daek mun hidup hayang salamet kitu oge ceuk Raden Purajagat nyaritana tandes oge ngandung ancaman ka anakna. Tapi diomongan kitu teh Nyi Boros watingkir meuni ngagebeg. Memang cenah ari cinta mah cinta, tapi kumaha nu jadi kolotna ge kitu. Harita oge bapana nyarita kitu langsung bae nangtung manehna bari negrakeun isi hate nu jelas-jelas teu panuju ku sikep bapana jeung teu sieun saeutik oge kana ancaman nana. Sareng waktosna seep cenanya muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 38 nya muhun mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.